salah anyar dewa Ayeuna tadi teh teu sadar. nyiksa jelema nya kunaon Kudu kumaha tuh Pak Ustaz tulungannya urang banyu rek ku cahaya atuh nya. tapi nyawa jelema lebih penting besok ayo ayeuna mah Ayo atuh nya aya Pak Ustaz nya. Duh kumahanya rek balik sieun ku bapana rek nagih rek menang duit kalaka buntung kadon duit urang dibikeun tuh rek kamarana ngabring lah siga si teh nia cen tadi ngomongna pingsan cenah penasaran nang tuturkan Aduh kemana adanya tuh nengan cai ke Arab gitu meni jauh-jauh meni wayak kieu can mall-mall itu kumahanya duh Hampurannya jauh warungna bah. itu nungguan tadi Nya meni jauh di ditu. Pokoknya orang-orang iya bermasalah naon itu lebih ka kieu teh Itu tadi teh cece teh di warung. Ai teh meuli peso teh ragrag. Ieu teh budak-budak ai sugan teh dek nodong. tulukan ku abah Teh peso nu cece dek pikeun. Ku cece di tengah ku awi. karena kieu ceuk jadi jelema mah ulah ningali casingna jelema teh ningali penampilanna kieu jelema teh rek bager rek mulangkeun peso ieu teh Ya cece teh hampurannya da teh apa jang? Ulah Udang tuh jang. makanya gitu ieu teh budak batur ulah ningali penampilan ayeuna mah penampilan mah ieu lah teu kudu ditinggali jelema siga kieu na katena mah teuing bager teuing mulangkeun peso eta teh mending ngajelepang kieu ini ku abah orang cayan heula geura sok bah sageureun sebul bah awas alhamdulillah kan udah ya cek pesana cek Jang ngapura aja nya jangnya. ampura ka di jalan Jangnya hampuranya sugan teh dek nodong. cek ningali jalama mah ulah ningali casingna nu penting mah hatena hatena nya tuh Pak abdi bade ngajajabkeun peso tak kasih ece lompat gara dipajarkeun abi rek nodong gara Hampuranya jangnya. Nya hampuranya. ada peso teh murah gitu geningan si bapak ya di dia tadi ngomongna panas tiris ai mama heula atuh can kena naon tadi teh kieu mama da ai piraku ai bebe jaman datara diizinan aya ceodean tadi teh di dieu teh dah yang meuli jejer da diizinan tara ku mama nya geus we ngabobodo pangijeng si ece teh murah pesona teh ku bapak teh dicokot ngadon lompat iya mayana karena kudu jujur orang yang pemajikan tuh yang keluarga teh ngaran terjadi salah paham kieu iya mayana makana eta teh dara ka ti pamajikan maka pamajikan kudu jujur ulah sumput salindung meuli jejer meuli jejer we dangukeun nah kitu eta teh dara ka ti pamajikan matak digebugan ku si ece ieu teu salah-salah terbuka nya ari kitu mah nya pada wawartos engke malah nya ieu geuningan ari susulumputan teh nya keke si guys tanya tadi pingsan aya di dia apa abdi teh uang teh tah ku si teh nia 200 nagihan teh matak mamarek mulang teh iya aya naon di wae ieu teh aya naon di wae iya teh nia gara ieu nipu ka abdi 200.000 teh hampura masalah bertubi-tubi kieu nya lain meni nunggu kieu masalah teh geuningan makana kade teh nya lamun rek aya nu nagih teh lamun rek aya nyebutkeun aya lamun rek eueuh ai ari keur meuli keur shopping aya ari keur mayar hutang eueuh nah eta nya pokona mah kudu jalujur lah ayeuna mah urang teh da geus garewasa lah sakarolot oh iya oge Pak Ustad tuh ceodean jelmana eueuh anas ditutungguan abdi teh di dieu lebih ka kieu eta ge nih tadi tanggal ku si ece nih lila di sana oge ayeuna tadi ieu beresnya masalah ieu tah dukun ayeuna kumaha dukun tah dukun ayo berangkat dukun tadi buat susul ngarusak dukun mah Ayo benar ayo menyeng kumisna dah pedang ulang dia masih kapani aku si Dul Jon aing jadi dukun palsu aing salin tah eta ieu salin aing mah ieu oh iya kek asa teu asing oh iya masih barja hoream atuh rongkat pisan naon ieu beunang kumis Firaun lah lieur
Liar. Benang dukun perang senok teh. Ampun. Iya. Neken. Ampun. Bah, Ampun. abah teh ukur hayang ngerokok wae mah teu kudu jadi dukun palsu segala. Menta we ka dewek atuh bah dibere. Tadi mah buahna. Hayang dua turuy oge dibere rokok mah. Naon dua turuy rokok? Nah, Hampeu aya dua turuy mah. Cau. Oh, cau. nya. Oh, mesti ganti. Iya tadi teh tangi jeung jelema belagu budak teh Heeh. ek bunuh diri geus sekalian ditipu. Dimanfaatkeun. Tah ieu anu teu Kan alus eta teu teh nya. meunang dilarang ku agama teh lain alus kade. Gitu, Ustaz. Kumaha. Tadi teh era ku kumis na ku cinta mah. Sekira siga kumis ke Firaun sarua. Tadi nama hitung-hitung buruh ieu we, buruh-buruh ieu manehna rek ngagajeleng. Heeh. Buruh nyepeng we, tadi nama gitu. rokok setengah. Jadi nulungan jelema teh aya pamrih Gitu. gitu. Lumayan setengah Ulah. mereka selon. Terus setengah wae mah bah. Hayang 2 karung ge rokok di aya di abi bah. Ampun awe tuh. Kade mun sekali-kali deui awas. Mun 3 kali teh naonnya? 4 kali. Sarua. Oh, kan sekali teh meunangna ge. 3 kali mah meunang. Jadi kali. Sebenarnya Pak Ustaz salah paham. Tadi teh lain bunuh diri. Kan sorangan jago parkur. Saha tak apa kasih dul jona tuh. Erek freestyle. Iya kaburu newak. Ah, bohong si arek ngagajeleng mun teh dijamret jaketna mah tah. Dukun jemaul. Geus salena balik Kumis iya, pejatren jadi ampun anya sarelea. Korea. dasar. Dari Bandung menuju Sunting. Tempatnya di mana ya? Bojong Pohon Pinus. Dari Bandung Sukses.